zamannya nak gelut jeung jaro karis nyahoun kabeh ku memang kagagahan ke Bustomi begitu nyana diudag jaro karis Bustomi naik hartok jaro karis naik siji lima mobil jawara tuh hadang tembak ceger turun ke Bustomi di harapan jaro karis sakitu buagahan pestol mawa kaulinan bisa pikingna atuh Soeharto di tukangna di harapan aju sorbanna dikebutkan set di Bustomi lima cek jalan mana nu asli aing ulah kegelut telah tuduhkeun aing nu asli bae mun sia nunjuk aing nu asli na aing geus tunduk ka sia Ki Bustomi eta pestolna raga kahana je Ki Bustomi jaro karisna pestol raga plek oh ditah nuduhkeun nu mana nu asli doang nah tuh geus tah eta teu kudu gelut jeung kiai mah teu kudu ye sorban kula ge nu kos kitu dibikeun ka Haji Pendi punya ada pakai ngebutan jahe bae A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim wa illa fala wa illa wa illam yakun biha qawiyun yaqdha fala hirs wa muttasilun hirzun wa muttasilatun lan utawi umah kang narima petepung iku hirzun simpenah ma'iglakihi sumertana den gemboke bab wa hafizin lan sumertane kang ngaraksa walau naimun walau huwa naimun sanajan iku kang turu sanajan anaya hafiz iku na iman menang na imun menang nu nyarah hoye na imun dan na iman lah makna nama jaen teh molor-molor kene bisa nih musoli pangagejlok urang ieu macana ieu ya biasana macana walau na iman sebab dina alfiahna jelas wa ma fatihi lan sumertane den buka nebab wa naumi lan turu hafiz gau hirzin iku oranana raraksaan lailan ing dalem bengi wa kadza nahar lan hale kaya ikilah naharon ing dalem awan fil asahi ing dalam mungguh kaul asah wa kadza
yaqzun aghfalahu sarikun bil asohi wa kadzalan iku kaya ikilah iki goiru yazid utawi kang tangi kang ngalalikeun hu yaqzun sapa sariqun wong kang nyolong bil asohi ing dalem mungguh kaul asoh ing dalem mungguh kaul asoh kamari janji rek nulis doa yaumi arfata taye doa jadi doa lain bae jang nu wukuf di Arafah urang ge nu wukuf di majlis wukuf di imah di musola di masjid tergantung tapi aya nu dihandapkeun tangkal Ambon malah wallahu alam baca doa supaya cek dina tambihul muqtarid mah urang teh kabawa doa ieu ku ulama dibaraca unggal poe Arafah di Arafah aya Kangjeng Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas nyana wukuf unggal taun di dinya ngadoana ieu lamun nyana ngadoa ieu urang ngadoa nyambung tah atawa nu ngadengekeun teu ngadoa nyambung sanajan bari nundutan nyambung ieu doa dihadiran ku seluruh malaikat poe ieu fokus 7 lapis langit memperhatikan kajelema nu keur wukuf di padang Arafah termasuk anu ngadoa ieu jadi ku malaikat rada dilirik tinggal hayang naon jenis jajak malaikat ngadoana tah ieu doa ya jadi engke dibaca ke terakhir ngaji urang baca doa ieu terakhir sanggeusna urang maca sholawat maca ku yang gara-garana kitab terus maca Quran dan ke karat terakhir ya doana ke dibaca anu kuulan nu maca nama ente mangaminan bae gitu mun ngaca kabehan recok kira-kira baca dah gula ke diba karak baca basi-basi Iya berdoa mimiti la ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa yubidu ala kulli syai'in qadir 100 mal kebal. Terus dibaca doa-doa terus iya ta subhanalladzi fis samai arsyu subhanalladzi fil ardi mauti'uhu subhanalladzi fil bahri sabiluhu subhanalladzi fil jannati rahmatu subhanalladzi rafa'a as-samaa subhanalladzi wada'al arda subhanalladzi la malja minhu ilaihi 100. Terus maca qul huwallahu ahad sampai selesai lalu baloba 100. Balik deui ngadoa anu luhur deui terakhir kitu carana ke di imah balik ngaji langsung meta orang gitu ajuran alhamdulillah puasa kabehan
kabehan nu mana ge kabehan pokona malah cenah kanyawan teh nu teu puasa tu kanyawan di mana kanyawanana tukang uduk lapor urang baca uraian ahli fikih ulama anu ngajelaskeun tentang syariat lamun kebenaran imahna misah dibubulak ditungtung leuweung di pantai sorana paling ngagumpluk 2-3 aya di dinya teh nu kuat tur hudang jelemana gagah karak ngalawan 40-an mah nyana hampang gagah bating jana 40 mah 20 masih ngalawan bating jana 20 mah 10 masih ngalawan ke 10 kalau bating 5 munaya maling 5 masih keneh kaawag punya gagah berarti kan asik anu loba teh hiji pada hiji masih ngalawan lamun bangsa hiji ajunyana lumpat lain qawiun tah ngaranna dhaifun yang naon atuh jadi satpam mantak ngajagaan ge gagah jadi satpamnya kuru nya bengek manya satpam kos kitu satpam kudu gagah kalau aya nu ngajagaan qawiyun yaqzon eta hirzun termasuk raraksaan jajagaan sanajan dibukakeun lawangna atawa iglak ditutup sarua bae dibuka ditutup lawangna sebab aya nu ngajagaan mun aya nu paling eta hirzun si simpenan berarti jangan kudu dipotong leungeun urang resep lamun ieu dilakukeun di negara urangnya beureun nu parotong leungeun ambalaya terutama DPR dipotong kabeh leungeunna wah kayawan udah teu maling pan kabeh ge maraling dah nyanyawanan cenah ki uji ayo ngadu jeung aing mun teu maling dibukakeun zeuk we maraling gawe cenah meureun aya hiji dua mah eueuh maling kabeh berarti ente lamun ke calon DPR kemudian ku urang dipilih milih pamalingan kadang ikut celisia kalau aya pemilihan DPR berarti urang rame-rame keur milih sial cak DPR ya orang sial kan cenah kiai kos gitu amat ya lain aing jadu nyaritakeun wartawan dongeng mantan DPR ka aing dongeng eueuh cenah kiai cak mantan DPR eueuh nu teu maling cenah atuh terusuk bapak iya cenah keur ieu tadina ya kuari kumaha nobatanna bajaknya aya mantan DPR kuari ngaji ka dieu ceurik bae cenah keur meureun batur ente mah teu ih kula pangsa etikna malingna batur gua mambal aya tuh ya Allah ya Rabbi dek kumaha teu malingna tuh gaji leutik mobil mentereng
imah diganti deh lain maling sinaon hayu ngandalkeun nyana gaji sabaraha sih wah jeung moal kabangun nyana sataun ge parang sana kuari aman ti KPK dunia ke yaumil mahsyar KPK langsung Rabbul Jalil kuari keur ditungguan modar irasia tikem ku aing sia aduh ampun tapi loba keneh anu maju eureun jadi DPR nyana nalangsa aduh masyaallah deres teh anu kitu aju anu kabablasan terus datang ke paeh masyaallah nyangakeun ka Gusti teh mah apa dek disalametkeun apa henteu kumaha Gusti orang hebat yang menjadi DPR mah gitu kuari be teu jadi DPR ngomongkeun nyana mun Haji Pendi menjadi DPR atuh lega be orei koros segala beuki nyana mah embahna orei koros oh Gusti Allah badak urang teh jadi DPR teh alhamdulillahirabbil alamin wa illa lamun memang imahna misah tapi teu aya nu ngajaga nu kuat tur hudang opat surahna kaya ning bialayakun biha hadun sama sakali eueuh nu ngajaga saurang-urang acan wal bab mughallaqu lawang sanajan dikunci komomun muka imamisah nu ngajagaan eueuh aya pamalingan asup kadinya eta malingna fi ghairi hirzih mun beunang teu kudu dipotong sidang masidang cuman lantaran lain dina raraksaan barang maka ulah dipotong kahiji merkadua aya nama nu ngajagaan imam misah dibubulak nu ngajagaan aya nu ngajagaanana wa huwa dhaifun yes. Lah boro-boro gelut katabrak mengge ngaguli dabrak meng ngaguli eta batu lah penjaga do kos gitu batu aduh mangsa tawat kadanan cara Ki Bustomi kanarna Ki Bustomi teh lain ngajina gagahna baheula kadira mah pinter ngajina ka Jahoa zamannya na gelut jeung jaro karis nyahoon kabeh ku memang kagagahan Ki Bustomi begitu nyana diudag jaro karis Bustomi naik hartok jaro karis naik C5 mobil Jawara tuh hadang tembak ceger turun Ki Bustomi di hareupan jaro karis sakitu buagahan pestol mawa kaulinan bisa pikingna atuh Soeharto di tukangna behe hareupan aju sorbanna dikebutkeun set Ki Bustomi aya 5 cek jalan mana nu asli aing ulah kagelut telah tuduhkeun aing nu asli bae mun sia nunjuk aing nu aslina aing geus tunduk ka sia Ki Bustomi eta pestolna
raga kahana Ki Bustomi jaro karisna pestol raga plek oh ditah nuduhkeun nu mana nu asli doang nah tuh geus tah eta teu kudu gelut jeung kiai mah teu kudu ye sorban kula ge nu kos kitu dibikeun ka Haji Pendi kunyana pake ngebutan jahe bae beres tuh lamun urang baheula inget keur zaman Belanda diserang Banten sorban kiai saha nu lumpat ka laut ingetan teu lumpat ka laut haju sorbana nyana teh di laut teh sorbana pake ngawadahan peluru di laut pada langsung dibawa deui ka darat Belanda lalumpatan kabeh aja sorbana dibikeun ka murid tah jang sia mau murid geus buaheun biasa pakai ngawadahan kalapa punya. Ya Allah, ya Rabb. Masya Allah, para hamba-hamba Allah nu diijabah doana saat-saat urgen. Wah, ya. Nah iyalah. Tenar ti Ki Bustomi bangsa tahun sabaraha kula keur beujeuhna kitu ya 81 82 ta eta kahebatan Ki Bustomi harita baha kapanggih teh jeung abah di dieu ka dieu pan babaturanna carita Ki Bustomi bae aya abah mah babaturanna jeung kakakna Ki Bustomi madina lamun ka Ki Bustomi titah ngiriman ku bapana datang dipanggul bae teh beas dah make celana pendek nyeuna deket ieu ti Cisantri ka Sekong datang ka jandela mana kakak ya biasa balik deui nya manggus ka ditu geus teu kadeuleuan cakakana duit teh mana ibu dah diudag deui wae tapi ibu duit teh mana ho ya sia juga teh poho cak dia teh. Orang ngahaja meureunnya. Eta Ki Bustomi. Kadira alakrab abah kakana jeung Ki Bustomi eta waktu harita kadenge saheng aju amprok di dieu ku abah di lalaga. Eta babacaan nu mana? Anu pake harita teh. Boh, jeung kiai masuk kitu. Entah nyaho babacaan anu mana dibacakeun tah. Moal dibacakeun ku aing direkam sia. Oh, parangsana. Oh, Ki Pudoli geus kieu bae. Naon. Tuh kudu ojol jeung sapi atuh. Aju geus beres. Wah, ulah sok dibaca sambarangan cak abah teh. Sok diturun-turunkeun kos kitu mah. Seuri we henteu cak kitu. Tuh, eta lah aya babacaan jang perang. Mantak lamun perang atuh emang kumaha kitu kiai mah tuh tenang we. Sia tila. Kiai mah embung tila. Teu beres tuh kiai. Brengsek. Tah, ieu lamun imah misah nu ngajagana aya ngan dhaif la yubahi atuh henteu diperduli kos kitu mah anggap eueuh nu ngajagaan ya Allah ya Rabbi tuh ya tawa aya nu
ngajagaan jelema kuat imah misah kemudian aya nu ngajaga gagah kakarak lawan 2 3 10 mah kecil tama elor geus diteureyan betul geus dibeten-beten hu kotok nu kakarak nurunkeun anakna anu ngabintih teh ngadu jeung nya kotok maju ngejap kotok termasuk nyana ngejap deui tah eta kos gitu tah ieu gagah ya kibu sobeta keur ngawirid eta tah ngawirid eta kagagahanana cak guruna teh ya ngajajal kagagahan lulus jeung teu lulusna namun orang ripai colok pan make jarum cek mun masih kene asup cabut lamun aya getihan kene can jadi colok cek make jarum namun cabut jarum geus getihan lulus berarti nu paling lulus bet colok jarum teu daek asup eta karak ripaina jadi eta lamun hiji ripai kos kitu Haji Pedi pernah puasa ripai colok ulah make jarumnya nama ulah luhur teuing jarum mah luhur teuing make bulu-bulu eta make naon kitu ngaranna buuk anu jocong teh kan aya buuk anu jocong teh tah nah asupkeun ka asup tah juga tihan teh lulus eta tangga teh dianggap ku sasage geus teh dianggap nah kibu story lain begitu tas kawirid eta nyobaanna cak guruna naik ka tangkal kalapa 12 meter ngaragakeun maneh mah kumaha gitu naik ka tangkal kalapa jara mah lantan lenger ti leutik naik wae aing paeh-paeh hirup-hirup geus datang ka luhur ngaragakeun maneh beug ya teh naon tah ku yakinna ka ilmu sarua aja pengen geger gitu ngawirid naik ka tangkal kalapa naik datang ka luhur nya embu ngaragakeun maneh endahan ngaladogan set kumaha datang ka kuari nu ngajadikeun satpam acan tah ya Allah ilmu datang ka kos gitu teh ilmu itu ilmu teh kudu dicoba tuh lamun ilmu pencak coba datang ke kaulinan naon ya kaulinan kata tunjak-tonjok tungkas tangkis golok ayo golok lamun geus dipagahan makan berani main golok di luhur main golok di handap ayo udah kumaha ge berani lantaran geus dipelajari jeung deui guruna lamun misalnya saya main di handap zuat kabacok nyana bisa gitu tidak guru siapa kakarak sakitu bae ge cekel usap beres karak guru beneran ieu mah sasatak kabacok yuh bisa mah kena ini kumaha geus kieu wallahu alam guru teteng bertanggung jawab guru geus di guruan kos itu mah teu bertanggung jawab atuh guru waduh teu beres tahu guru ya Allah ya Rabbi eta guru pencak kesaktian Indonesia ieu terketahui nu sabenerna mah zaman Belanda nya orang Belanda jarago orang Indonesia mah sebab orang Indonesia mah lamun eleh dihareupan di tukang dibongohnya nama awas aing eleh dihareup ayo sia iraha sia peureumna ku aing kadek sia blon kan kos kitu ngaranna tah eta orang Indonesia dah aya nu ngajagana kuat-kuat nama kuat imah misah nu ngajagaanana aya tur kuat cuman imun molor hees tita ngajagaan hees teh jadi eta lain lamun aya jelema nu ngajagaan imah aja dipaling nyanana hees pigueur hirzi teu kudu dipotong leungeun nu malingna tuh atawa
gagah-gagah nama kauyun naimun wa mugolakun itu lawangna ditutup dikunci nyanana sarua kuat hees tur dikunci sarua bae kok mau dibuka mah etalah wa illa fala jadi lamun aya maling ulah dihukumi sendiri laporkan kanu berwajib polisi bawalah ku polisi ke kejaksaan didinyalah mulai diperiksa keabsahanana iraha malingna di mana aya penjaga eueuh beurang teu peuting penjagana kumaha tarak engke kanyawan engke diputus ku hakim oh pigeri hirzi berarti teu dipotong oh pihirzi potong gitu polisi mah di urang lain titah ngaberesan negara secara Islam di urang mah ngamankeun bahasana ge ngamankeun jadi nu penting aman di kumaha teh di kumaha nama asal aman bae negara sebab jangan teh ditu ge ngamankeun sakadar ngamankeun maling penting ulah kanyawan aman beres geus kudu ngamankeun doang nya nama aya orkes joget penting aman lain-lainnya nama lain diperintah tita dakwah ngamankeun mabok penting ulah kajahoan ku sasa aman komo lamun nyana dibere aman sentausa jadi di negara urang teh ya polisi eta teh penjaga negara dalam negeri sakadar ngamankeun ulah aya huru-hara eueuh motif agama jangan ngamankeun doang matak ieu urang kuari serba salah sebab aya pengamannya ndek kumaha ge teu bisa kebab lantaran nyana sakadar ngaman ke negara ulah milu ka dieu ulah milu ka ditu sebab negara urang negara demokrasi geus kulantaran ngamankeun masjid besi aya nu nyerang amankeun gereja ge amankeun kelenteng amankeun vihara amankeun rangda amankeun nu penting aman ini bahaya nih jahe nih kamu aman kan saya aman kan udah di rumah saya aja ya aman udah tadi penting aman eta negara urang geus gitu itu bisa diandalkan yang berjuang tuh bisa sakadar ngamankeun gitu di negara orang sarua abri ge mantap nu ngendalikeunana lamun nu ngendalikeunana atuh nasionalis milu ngendalikeunana di urang teh kitu komunis milu nu ngendalikeunana kapitalis milu nu ngendalikeunana muslim bakal milu sebab di henteu-henteu ge muslim mah aya kecenderungan bae ka agama lamun nu kuat selama ieu urang boga presiden teh ya kieu-kieu bae jadi napas agama nanti kadir kaditu ketika Islam milu ka Islam ketika gitu naon ngaranna Kristen milu ka Kristen itu jelas larangan-larangan sebab kabeh kudu diais sanggup los teh sanggup ulah iku kudu jago jadi presiden di Indonesia mah jago zohir jago batin eta hese lah sebab nagarana lain negara Al-Qur'anul Karim mangga bae betah atuh los terus ge negara urang ieu teu betah atuh terserah urang dikumahakeun ieu negara mangga teh kumaha lamun imahna ngahiji wa
muttasilatun hirzun ma'a iglaqihi wa hafizin walau na'i lamun imah ngahiji perumahan narempel sama imah sabilik kuduaan imah RSS sama rumah sangat sempit ai imana anu kelas miliar batun teh di dieu beta kedaton imah teh atuh geus ngahiji hiji-hiji terus ka ditu Gading terus Kelapa Gading wae eta batu hiji-hiji tah nu meulina ge atuh nu baroga duit deui bae nya meulina ge teh hiji dua tilu nya meulina ge lah jang jualeun deui sarua bae ari kitu mah iman urang ngahiji sempit atawa lembur di lembur urang ngahiji ngan kuari mah lembur teh sanajan imah ngahiji kosong misah. Jadi urang teh kuari geus berubah 180 derajat. Kamari ieu keur kula masih leutik keneh aya jelema nurunkeun kenteng salembur. Naikkeun kenteng salembur. Imah bisa dipindahkeun digotong salembur ngagotong imah. Di imah lagi mah kayu ieu. Bo inget bae. Imah dak dipindahkeun jauh bangsa 10 meter digarotong ku masyarakat hiji 2 3 brek hiji 2 3 brek hiji pindahkeun kapindahkeun imah eta teh kunaon eta ku bersatuna sumur hiji ku kabehan warungnya salembur teh paling hiji paling 2 warung salembur hiji paling 2 eta teh kos kari itu sarapuk jelema teh sarapuk masyaallah nikmat sarapuk urang dieu ngaranna Cilongok Ciwaru urang kidul Gardu tuh jalan jauh kan ti dieu ka ditu di ditu aya anu endeu kabangun imah naikkeun kenteng masyaallah lillahi taala Allahu akbar kadari teu milu nurunkeun kenteng sarua bae masang reng geus teu kudu make hese-hese asal diberi ukuran anak bayan bantak nyaho baheula ka ukuran eta gereng lantaran pernah nyaksian tinggal nyieun bae eta make awit eta ukuran sakieu asal dikitukeun sret tadinya prok sret prok kitu nyaho teh baheula keleutik sok neuleukeun we heuh masyaallah eta kebersamaan imah jarau silih jaga tapi kuari imah nempel saring curiga imah nempel saling curiga imah deket saling curiga boro-boro jeung deung-deungeun kakak adik saling curiga boro-boro kakak adik salaki jeung pamajikan silih curiga goblok teu coba so pamajikanna teu beunang nyimpen duit salah sok leungit bae orang salakina deui sarua mun nyimpen duit teu menang sambarangan leungit bae horeng pamajikanana akibat tina silih paling otomatis silih curiga geus teu nyaman tah hirup kos kitu tah teu nyaman tah hirup kudu ge urang aya saimah mah tuh bebeja kak tadi kula jogot duit sabaraha duit tah aya 1000 2000 bag-balanya oh masalah isuk nyokot deui 1000 2000 masalah giliran bae nyokot da 500.000 teu bebeja kakak leungit duit sabaraha 500.000 ih gaho kayak sabulan leungit deui bebeja di 1 juta jak kakak leungit ih gaho meunang be 4 bulan meuli emas cek salaki Aisyah beli emas ieu atuh milik mah diatur ku Allah beulah ngadalil sia teh orang Lampung aja barak anak baranakan di dieu tuh geus kos kararitu nah imam muttasilatun ngahiji berarti kan silih jaga ngahiji mah mantak alamun di kitu perumahan mah aya satpama urang didinya beta di Talaga aya satpam komo ka dieu mah ka BSD BC 1 2 aya satpam
eta penjaga keamanan. Mun urang dek asup kadinya teh tanya ku satpam mau kunjungan ke rumah siapa. Oh. Bawa KTP enggak, lamun asing. Kecuali biasanya nanya. Nah eta penjaga nu geus kitu ngaranna. Di lembur makan teh penjaga di lembur mah tapi ngahiji baheula makan silih jaga. Islamun aya tatangga teh mah ieu bangun serepi amat cenah tatangga ka mana ya? Oh, kakarak nanya. Heueuh nya mah keur nyaba. Masyaallah, kurang teu bebeja dijaga antakan ku tatangga. Baheula makan kos kitu. Kuari mah itu mah ka serepi amat teh kayak pamalingan gitu. Bila perlunya apa pamalinganna. Negara urang teh geus saling curiga. Sesama tetangga saling curiga. Asup ka masjid geus teu aman. Asup ka masjid teh lain khusus salat sendal. Aing sendal ieu geus sok leungit. Asup ka masjid geus teu aman berarti kan eta ka masjid teu rek salat kabeh. Teu salat kabeh berarti aya macem-macem eta indikator. Tuh. Aing ka dieu mah ka majelis ieu tilok aya anu engka dengem leungit sendal tilok lantaran sendalna jepit kabeh bodoh lah sakira teh deuk kae dolo malah masa bola lain berarti tertanda nu ngaraji ka dieu sarusah kabeh mah susah mah beban ja beban sebenarnya sendal jepit na anakna hiji nu kakana hiji jadi sabelah beureum sabelah hideung geus nya pede bae nya mah kocrek turun, makan nu bener tolol tuh coba. Imahna hiji muttasilah. Lamun imahna ditutup, tur aya nu ngajagaan, sanajan hees eta termasuk hirzun. Pamalingan asup ka lembur. Kemudian di lembur teh aya anu sok ngajagaan, tandang aya nu ngajagaan, aya anu sok nongkrong, berarti naon tah ngaranna? Hah? Ronda. Aya nu ngaronda nongkrong. Oh, berarti giliran RT anu ronda. Eta anu ngarondaan ge eta termasuk penjaga. Imah dikunci, nu ronda aya. Kabeneran aya pamalingan asup ka hiji imah atuh papinter-pinter bae jeung pamalingan nu ronda ka ditu pamalingan ka dieu nu ronda ka dieu pamalingan ka ditu atuh kitu bae geus tah giliran nu ronda mah kitu nu ronda mah nyaho-nyaho dangdeur sabaris eueuh bae cak nu boga dangdeur teh aing mah mending teu di rondaan budak dangdeur aing eta doronda eta pagaweanan jadi orang teh mah tuh pagar makan tanaman cak doronda teh sawira dangdeur teu embe-embe acan kitu ngomongna deui geus tah ieu pamalingan asup ka lembur padahal aya nu ronda berarti pihirsi namun beunang potong leungeunna sanajan nu rondana hees walau naib wa ma'fatihi wa naumihi garu hirzin lailan lamun imahna ngahiji di lembur tur aya nu ngajagaan ronda ngan dibuka imanan teh ditutup teh dikunci ieu termasuk lain pihirzi imah ti penting mah kudu dikunci bae tutup wa kada harus gitu kayaknya berang tetep bae ari urangna lengah mah atuh asup bae pamalingan kuari mah pamalingan ti berang los jelema karyawan di ka pabrik dikaluarkeun motor ka hareupeun kontrakan atawa ka hareupeun imahna kemudian dipanaskeun hatupan pamalingan ngintip bae motor geus panas eta karyawan nyokot pet heula ka jero atawa ieu helm sempet ka jero doang helm geus aya di meja tengah keluar deui keluar motor
pamalingan ya cek malingan geus panas motor mantep ya cek kana ieu geus dipanaskeun ku nu bogana tinggal sedur bae tinggal nu bogana bae neuleuh hoi cek pamalingan dadah hoi berbae bari pamalingan kos gitu ibu-ibu atau bapak-bapak zop ka Indomaret zop lah 10 menit gen teu jabang balanjana ge lah sapira aya hiji perkara nu dibeli keluar motor geus eueuh pamalingan teh tibeurang ku ari masyaallah geus teu isin-isin maling tibeurang geus teu sieun-sieun maling teh tibeurang deres tah mah urusanana motor kolektor keur parkir di sisi sawah diasupkeun bae ku nya ngan eta hebat pamalingan nu boga kolektor kan ka ditu ka imah kunyana biasa deui dihirupeun heula pacak babaturanana euy emang kolektor kana oh padahal maling eta bisaan eta niru-niru nu boga kolektor ieu niru dia atuh ditaranya ku babaturanna ge geus atuh emang can balik can heuleunan dia tanggung kieu kan geus ari itu defuakeun ka mobil jana teh kadinya nu bogana ai kolektor aing geuh tadi sana ngadududud aing ngadududud di mana ingkeur dahar ceker suga teh pamam tuh coba ku coba halalin terjasa ya Allah ya Rabbi deres keneh tah mah maling motor di Indomaret maling motor keur dipanaskeun kitu keneh mobil deres DPR mah di meja maling di meja nyana mah PNS mah make birokrasi maling teh teu ararisieun ka rakyat deureuslah rakyat mah Allah mah sami'un alim sami'un basir neuleukeun nyana hei dedi cak Allah mun dedi teh mah dah neraka sia eta dideuleukeun ku Allah teh isina masyaallah kan atuh nu aya imanan anu isi ge imanan mah tuh justru jadi DPR teh hayang kietana entek teu wauh bae lajeng masyarakat embung ka pangijeng masyarakat naon sebabna sebabnya na boga salah lamun nyana teu boga salah jeung masyarakat ngahiji biasa kulantaran nyana boga salah asa dideuleukeun bae ku masyarakat tarolah keur jeung Allah mah teu nyana teu ngahiji jeung masyarakat sebab asa dideuleukeun kasalahan nyana perasaan mah bisa dibobodok nu mantap ku hari bupati gubernur tengah hiji teh lantaran boga rarasaan kos gitulah negara urang asal asup kadinya boro-boro nulain kiai korupsi bae geus disiapkeun birokrasi cara-cara korupsi mantak sakola ge eta teh sakola jadi jang ngabebener nagara jang cara bagaimana supaya korupsi tidak ketahuan eta sakola teh kos itu ya Allah ya Rabb enterek minterkeun bangsa buku nu baheula mah pan diturunkeun kelas 1 2 3 genep ieu bukuna aja ieu keneh palinter kan jelema terus diturunkeun di palinter jakula ge make buku urut kakak kula teteh kula nu baheula oh ieu taman pamekarja eta keneh terus bae ilmu alam ja eta keneh kuari mah teu bisa lantaran tidak ada gegetun iya tidak bisa menggeget dia terek minter gitu. Masya Allah kos gitulah bentuk negara urang betah aduh masalah ini kerja kita doang lah cenah kitu kudu dicaritakeun emang kunaon geus leuwih nyaho kula ai kitu ona ai itu kula masa kelumit bae tu pinteran ente kos kitu mah jaing yang disia ieu negara urang ieu cerita pamalingan itu bohongan aya babna bab maling koreng urang kabehan pamalingan asal jadi pemerintah berarti jadi pamalingan jadi polisi raja maling abri mbahna maling kan cenah kiai kitu amat beuh itu nyaho aing
nyawa jasa ka polisi lamun dibukakeun bahwa cara-cara malingnya nyaho moal tidak boleh dong membongkar aib seseorang nggak boleh abri atuh nyaho jasa aja malingna ngan kajin teh urusannya anak manfaatna baja aya atuh polisi kamangfaatanana aya ngajagaan negara jeung kadang-kadang aya ngabantuanana kitu keneh abri geus aya manfaatna kajit ke hitung-hitungan mah di akhirat mah terakhir hitung-hitungan anak bener jeung salah nangkel di akhirat ya abri gaya nu bener polisi gaya nu bener hiji dua malah tina 1000 hiji mah meureun aya loba amat hiji situlah pokokna sepira aja gak jagaan nu joget jagaan nu mabok jagaan nu zinah jagaan iya pengalihan lantaran di Jakarta di bombardir aya ge di hotel jagaan ku polisi hotel ngajagaan sih tuh di anu digelar deui ngajagaan baheula mah di saritem dijagaan tuh ya polisi uga ngajagaan ngamankeun baik nu bener maupun nu jahat yang penting aman kumaha cenah eta kos kitu ge geus teu kumaha engke di akhirat urusanana nah kos kitulah wa kadzan naharan fil asah kitu keneh lain penting bae beurang wa kadzayakullah kitu keneh penjaga hudang ghaffalahu sarikun anu mopohokeun kanyana pamalingan jadinya jadi poho ke pamalingan jadi terlena lantarannya ngajagaan saminggu maling 2 minggu maling 3 minggu maling sebulan maling laman meureun akhirna ku ngarasa aman manehanana teu fokus kana ngajagaanana saat teu fokus pamalingan datang nah ieu termasuk gairi hirzihi mantap jelema anu mentawi dan ka kiai kiai kula mentawi wiridan memang kunaon loba jasa pamalingan di lembur kula termasuk imah kula ge kabobolan bae mantap bae ayat 2 ayat malah jangan jagaan maling kieu ya baca kusia unggal peting kita sisa datang ke subuh insyaallah maling malaya ki babacana naon cenah kieu pamere ulah ditampik penyakit kudu dipiceun aing nyaho sia nyaho aing leuwih nyaho eta bae geus sakitu coba deui cenah kiai ya deuk pamere ulah ditampik penyakit kudu dipiceun sia nyaho aing leuwih nyaho baca tita sisa datang ka subuh insyaallah diwirid ku jana asal tas isa bae di imah ngawiridna ge lain di musola lain di masjid pamere ulah ditampik penyakit kudu dipiceun sia jauh aing leuwih jauh terus bae diwirid aya tah satu ketika pamalingan datang diintip ku jana waduh pohara cenah ieu aing kanyahoan horeng ku ya Allah cak pamalingan hampura datang gusruk bae kanya hampura naon sia hampuran aduh kula ieu geus kanyahoan suruh tukang maling kula hampura jasa manjur tah sia nyaho aing leuwih nyaho eta manjur di wirid mah eta kos kitu teh manjur tah badak urang mun wiridan sing embab moal ge mulai pemalingan
Urang wiridan tapi kunyam atuh pamalingan ge ngintip. Bah, jadi bawa wiridan naonan cek kan. Coba bari ngarokok los teh wiridan kos kitu mah masalah. Teu kudu make tasbih deui. Teu kudu tah bari ngarokok surutul los ngarokona. Rezeki ulah ditampik, pambere ulah ditampik. Panyakit kudu dipicen, sia nyaho aing leuwih nyaho ngarokok deui. Oh, rezeki ulah ditampik, pambere ulah ditampik. Panyakit kudu dipicen, sia nyaho aing leuwih nyaho ngarokok deui. Pamalingan sieun. Yen pamalingan. Aduh aing kanyahoan cenah kunyana ieu. Gak bahaji di dieu teh bahaji odik. Bahaji odik di dieu. Di garung baheula mah gasir. Jadi di liangan. Dari mana kayu, jadi gasir. Asup kocok. Datang ke jero cak bahaji pana bahaji tilok sare ti peuting udah hudang ya nama. Ahli-ahli Allah mah harar hudang ti peuting teh. Kos eta bae hudang. Hudang nya ge kiih bae paling dia. Begitu asup ke jero, cak bahaji teh pemalingan ya. Langsung gua baca dibacakan harees nggak beres tadi urut liang teh diurut arasup teh nggak beres hees kerek biasa subuh ke masjid dihudangkan udah tapi nggak hudangkan anak bebe jaheula ke pemajikan ke emak ngagoreng sanggula 12-an goreng beres geus diwadahan, teunden di dinya dibariskeun dihudangkeun. Udah. Ngadar goreng sanggula sia tah. Udah nya kieu culak cileuk. Atuh goreng sagu tinggal goreng sagu isin pan. Dipaksa kumaha dahar heula sia ku sia dahar da. Wah, tuh dahar jara teu ge dahar ge teu puguh rasa. Aduh minta hampura salah sahijina eta pamalingan orang ketos iya mah kula dongeng ti abah kula salah sahijina pamalingan orang ketos mantak di ketos mah aya bae ta urang pamalingan teh datang ka kuari kudu nyaho di ketos mah aya bae pamalingan deukeut Cilongo ketos eta pamalingan urang ketos mah datang ka kuari aya bae sebab baheulana ge kos kitu hampura ka urang ketos ya kuari ge gula nyaho ieu aya di ketos aya tempat pamalingan nyaho di cenah kieu kos intel bae leuwih di intel aing mah tuh aya di Cilongo pan tiba heula sanajan bajidor ge maling mah eueuh ye sia mah ya Allah geus galede kais Allah karim gan Cilongo mah maling mah beneran eueuh tapi jago keliningan Cilongo suka mantri ya golek suka mantri ai tanji mah nu bogana ge urang dieu ieu jadi bajidor urang dieu mah nah judi urang dieu gan alhamdulillah kadieu berangsur geus alhamdulillah jara diwali kabeh wali mudbir Nabi nyaritakeun di akhir zaman bakal loba fitnah anu luar biasa sebab umat ieu awalna ma'afiyah lungsur langsat rarapi tapi di akhirna bala uha loba balai loba fitnah sahur Kangjeng wataji'u fitanun bakal datang berbagai fitnah yatlu ba'duha ba'dun nu bakal macakeun sawarehna ka sawarehna deui woi engke mah bakal anu woi bakal anu tapi tata geus diomong-omongkeun jadi di beja-bejakeun heula kos kolot urang baheula kolot urang teh baheula teh nang ti mana meureun eta bahasa-bahasa kolot masih kadedengekeun keneh bae engke masih lalaki jadi bikang jadi lalaki eta bahasa kolot baheula
sia lalaki bakal jadi bikang, bikang bakal jadi lalaki, hartina lalaki kos awewe, awewe kos lalaki. Mulai tak tekebel buk panjang, awewe lalaki bukna panjang, awewe bukna para rendek. Tak omongan kalau teh nyata jasa, nyata. Engke sia pakaian lalaki jeung pakaian awewe teh atuh sapake, lalaki awewe kuari. Kaos sapake, celana sapake, atuh sepatu sapake, geus sapake bae malah mun urang keur naik mobil teh aju aya nu naik motor boncengan bisa tetebakan lagi teu bigang di bajah ya. Lagi di belakang aya ada laki. Oh bener laki. Barang turun teh aya susuan. Tuh salah sia berarti. Tak eta teh tetebakan naon kolot baheula bisa. Engke mah di sawah teh di sawah sia eta dia bakalna uluh tangkal listrik loba jasa di sawah lain tangkal pare diganti ku tangkal listrik arti menyama di sawah ya tangkal listrik ge lain tangkal pare horenganan jadi perumahan ieu atuh sawahna diganti engke mah jelema dagang teh dagang imah sia imah didagangkeun dipikir ku urang mah digotongan imah oh lain atuh dijieuna di mata kolot baheula nyararata jasa masyaallah luar biasa. Engke mah partai nyaritakeun partai loba, engke bakal saeutik ke di akhir bakal loba deui, partai ke bakal saeutik deui ke bakal loba deui. Itu bararagus Bang. Oh bagus nah kabeh makin ka ditu makin jore bae dileutikeun jore dibawakeun jore. Kolot baheula geus ngomong teh heula. Segala rupa ke siram geus aya kali ngujur ngulon tamah caina lain bakal jadi cai biasa bakalna getih tamah nu nyaianana lamun engke bakal pemerintah jieun kali ngebat kulon ket wetan ti wetan ka kulon ta eta teh engke eta mah lain jang cai biasa tamah lain jang nyaian sawah lain jang nyaian huma lain jang nyaian masyarakat tapi ka utama bakal getih eta iraha di mana-mana geus nyambung pulau ke pulau baheula mata pulau Cangkir diomongkeun teh bakal nyambung eta cicirita geus moal beres engke mah pulau Jawa jeung Sumatera nyambung Madura jeung pulau urang nyambung engke bakal aya jalan ngebat lempeng bahasa kolot mah baheula eta kos kitu horeng tol eta kuari eta janyara rata eta nu pake anggeran jasa mah di lembur urang mah ieu Tangerang Serang Pandeglang ta eta tah nyambungna gitu antara urang jeung nu tadi caritakeun gara tah adu sejarah teh naon Pulau Cangkir nyambung kuari geus nyambung nu jualan imah geus loba tol geus aya nyararambung bakal disambungkeun deui atuh itunya urang ieu Merak kitu Sumatera ke bakal aya tol terus sabada eta bakal jieun kali ke omongan kolot baheula tah ke lamun geus nyambung tol Sumatera Pulau Jawa jeung Pulau Madura engke kakarak aya kali ngulon ngetan tah eta mah bakalna eusina tah eta mah teh caina getih bakal perang teh jeung saha ieu teh jeung Inggris jeung Belanda moal ka DDI Amerika moal ka DDI eta kan perang saha kakakna bakal ngebunuh adina bapak bakal ngebunuh anak ngebunuh bapak emak dibunuh dulur dibunuh pemerintah ngebunuh rakyat ngebunuh pemerintah eta kolot baheula mah kos kitu heuh meureun perang saudara mun cara kurang ja cirikeun bae ke bakal dijieun ke kali ngebat di mana geus beres direncanakeun ge asal geus nyambung Madura Jawa Pulau Jawa jeung Sumatera ke bakal aya kali ngebat tidinya beres ngabangun lila ngabangunan puluhan tahun nah eta ke bakal aya perang saudara nu dahsyat luar biasa saling membunuh eta mah ciri doang berarti perang saudara anu bakal nya gitulah kolot baheula eta nyahoan jasa tah fitnah teh dibacakeun Kangjeng Nabi mah nyaritakeun kieu engke bakal kasratu walawi zina anak zina loba jasa bakal nagara ge dipimpin ku anak zina imam masjid ge anak zina bakalna imam Jumat anak zina di kantor-kantor anak zina nu jadi presiden ge anak zina cak Kangjeng Nabi bakal kos kitu mah nya henteu mah nya ja ku ari anak zina mah luluh
pertikahanana tuh bareres pan beureum jadi anak zina geus puguh nu zinah nama kuari ge doba jasa masalah sebab anak zina ngaji Quran bagus kuari jadi imam atuh geus mulai di sababaraha musola mah anak zina masalah ngan eta ucapan Kangjeng Nabi bakal kos gitu di akhir zaman teu bakal loba anak zina nu mingtin salat ge anak zina kantor anak zina presiden ge bakalna anak zina nih taji'u fitanun yatslu ba'duha ba'dan dibacakeun ku sawareh umat ka sawareh deui engke bakal loba nu mabok teh geus jadi kebiasaan bah pemuda geus mabok kuari mah ningkat deui lain ngaeuweuhan mabok teh budak SD mabok terus mararabok rusak akal orang dengan berbagai dalil kumaha bae mungkin serangan Amerika mungkin serangan pokokna mah kitulah kaayaan anak mabok jelema lain makin eueuh tangkap kuari ditangkap hiji tumbuh 10 tangkap hiji tumbuh 100 tangkap terus baik Indonesia merabok pahara jasa mabok identik jeung zina mabok zina judi terus baik eureun kemah bakal loba judi riba teh Kangjeng Nabi kasratur riba kemah kuari mah munggah haji bae bisa teriba munggah haji urang teu bisa teu make bank berarti kan main riba terus riba dagang riba haji riba segala rupa riba mentak eta teh geus umul bawang kena sahabat naroskeun Gusti Rasul eta ku loba-lobana riba engke urang kumaha atuh haram gitu cukup nyokot jang ukuran ibadah ka Allah bae jang ukuran dahar nginum jang cukup ibadah eta geus salamet sakitu bae leuwih ti dinya cilaka tayylah tajiru fitanun yatslu ba'duha ba'dan bakal datang berbagai fitnah nu bakal ngomongkeun sebahagian ka sebahagianna deui geus diomongkeun tajiu sayati Kangjeng Nabi geus nyaritakeun bakal datang tah kuari urang tahun 2000 pas jasa naon nu diucapkeun ku Kangjeng Nabi di tahun bangta 1400 kali tuna makin mantap makin loba makin dahsyat fitnah teh mantap kadina taji'u fitnatun datanglah fitnah fayaqulul mukmin cek jelema mukmin asana hadhihi tuhlikuni fitnah ieu asana nu bakal ngarusak ka urang aduh asana bahaya engke sumatan kasih pulas eueuh deui engke wa taji'u fitnatun datang deui fitnah fayaqulu cek mukmin asana fitnah ieu nu bahaya mah hadhihi aduh asana iya nu bahaya mah yeuh eta selalu kitu bae kuari urang teh lamun anu memang henteu mikiran kana kasalamatan di akhirat mah dak pilkades mulai ustad dibarareun duit kiai dibarareun duit atuh ustad ondok mah seseria ondok teh seseria asa menang asa untung tapi kapan ari anu mikiran engke kumaha di akhirat mah pan ieu teh sogokan nu kos kieu ngaranna mikiran aing salamatan teu pan ieu disogok ieu milih salah teu milih salah asana rusak ieu ku fitnah ieu tah nu bener mah si kiai si santri si masyarakat teh mikirna asana rusak ku fitnah ieu mah kelas eueuh deui jol pilkada leuwih gede ieu mah leuwih gede seserian pan anu sok ka pendopo mah mantep lumayan 3 juta saminggu sabulan atau antri di ditu cak anu kos kitu mah seserian huhahe tapi cak anu mikir mah asana fitnah ieu nu bahaya mah ieu duh kamari mah leutik ieu mah leuwih gede asana bahaya dak datang ka hari las eueuh datang pilgub lumayan kuari bae ge Tangerang teh geus kabagi 2 kiai teh aya Kiai Wahidin aya Kiai Atutin sabagi 2 kuari teh kadele ieu Kiai Wahidin jeung Kiai Atutin lain deui mah lamun buringas Kiai Atutin eta lamun anu bangsa kieu eta Wahidin eta mah kitu di Serang di Pandeglang Kiai Ustad geus kabagi antara Yan Kosimul Kiai baena Wahidin wa Atutin jadi geus kabagi 2 kuari ge sebagai itu motorna ge lamun diselat teh atut lamun Wahidin mah mogok Wahidin mah eta kos kitu mah fitnah bagi anu raramean mah anu asa meunang geus heheotan bae tapi nu mikiran aing salamet henteu di akhirat
ku kos kieu teh ieu pan bisa dipertanggungjawabkeun ieu teh sogokan teh ieu teh halal apa henteu sih duit kos kieu mikiran nya asana ku ieu aing rusak ieu bahaya ieu beres eta las eueuh pilpres leuwih beude teu eureun kitu jeung kitu bae tajiu fitnatun gontok-gontokan ke berbagai organisasi bergontok-gontokan antara partai jeung partai ngan lamun kurang dipikir teu kumaha gontok-gontokanana lamun urang dek berjuang ya boga pikiran hayang berjuang tak urang kuari cicing di Indonesia sementara Muhammadiyah terus bae nyulusup sedangkan urang kan hese eta teh untuk menopang eueuh di jalan kecuali kudu make organisasi di NU urang asup ka NU beneran NU ribut NU jeung Muhammadiyah fitnah kanu aya Islam papada Islam timbul deui PKS kok ieu nyelonong bae si PKS teh PKS teh nyelonong jasa teh pugu anggeranana dasar hukumna teu pugu anu teh urang otomatis ka nyieun tandinganana partai berarti dah naon ieu partai urang ieu tadi PKS kuari urang PKB geus eueuh maot dia bibiranana anu aya keneh tapi wujud Gang Adam iku mah ieu tah urang lamun deuk berjuang mah eueuh deui lantarannya nyulusup ka birokrasi atuh urang ge kudu main birokrasi kurang berarti kudu ditandingi ku urang sedangkan ditandingi teu eureun teu repeh lain deuk ngabaju ke negara ieu jajah hayang-hayang hebat dirina ribut piributkeun teh loba jasa diantepkeun ku urang eleh urang teu diantepkeun ribut deuk kumaha coba ndek kumaha coba kos kuari ieu mun diantepkeun bae orang NU kaserang ieu ku Muhammadiyah lamun diantepkeun bae organisasi NU teh kaserang ku Muhammadiyah nyana masuk melalui birokrasi geus lain nyaritakeun demokrasi deui nyaritakeun hukum dibawa ku nyana tah ieu geus bahaya jasa kan aya zaman Gus Dur mah kan ulah aya unsur-unsur hukum demokrasi bae hukum mah cekelan di organisasi bae kuari mah ngarayap lamun ngarokok diharamkeun melalui kitu birokrasi berarti kan geus ngarayap lamun tolak tilu jadi hiji melalui birokrasi kan berarti geus diserang lamun anak angkat geus jadi menang berarti kan geus melalui birokrasi mui kuari nah diusapan titah nyeun keputusan kan berarti ini diserang ku Muhammadiyah urang maca diserang ge tapi orang Jogja mah diserang diserang kalau inget Haji Muhadi bae maca koran di dieu hari Senin Bupati sedang apel diserang apa ya di dieu maca korannya ini diserang bagaimana ya ada apa ya mana coba lihat diserang bukan diserang oh iya diserang aduh Bupati hari Senin apel diserang sama apa diserangnya serang sia udah serang atuh salah maca bahaya tah ieu caritana urang ieu mun nyaritakeun perjuangan nyeri hate teh nyara terus bae nyulusup NU na ieu HS bae ngees serangan partai ngan saukur ngaranna doang partai Islam P3 partai Islam PKB partai Islam naon deui geus berarti geus tuh BPR dan lain sebagainya ngan ngaran doang perjuangan nama tetep bae PKS dulu coba halangan atuh sia mun urang gairah timbul aing tampil teh ieu mah nu tampilna si bangsa bocokok deui bae kuduna anu siap ngaberesan tah ieu urang beuki lamun deuleu kadinya rapuh amat atuh Indonesia teh rapuh amat kumaha kahareupna timbullah gairah hayang urang fitnah nu aya perang antara politik partai jeung partai perang antara organisasi urang cicing berarti nyana terus-terusan merajalela urang berangkat perang teu eureun-eureun ilah zaman fitnah ngaranna lantaran henteu leuleuy hatena henteu tawadu ieu mah pahayang-hayang ka bagi pokos imam masjid bae imam mushola nu pantes mah jadi imam teh itu dia mah kurang pantes lantaran nyana nu hayang teu terus bae waladhdallin terus bae teu pararantes sabenerna eta teh terus bae gesek-gesek iyalah zaman fitnah fokus kitu tajiu fitnatun ieu terus teu eureun-eureun fitnah moal eureun terus bae mah mantak lamun keur mikiran kieu amat ieu sih padahal bupati naja kurang kumaha tapi geuningan gerak-gerakan bupati anu kitu keneh tah ieu teh deuk iraha atuh
pembisik-pembisik mantak naon atau bisiki maka bisikan-bisikan agama ternyata nu deket jeung jelema gede teh pernah ngabisiki agama boro-boro ngabisiki agama korengan lagi atuh teu nyahoan ka agama ieu beuki hancur fitnah tadi tuna beuki ambalaya atuh engke mah meureunna nu nyahoan ka pangeran meureun nyahoana maraca buku bae jeung di laptop bae terus bae belajar teh maka televisi make gitu buku kabelah dina koran untuk make belajar langsung ti guru geus waktu fitnah makin fitnah kuarin nu oleng otakna loba jasa anu nyokotan wiridan ti buku di wirid nyokotan buku nyokotan wiridan ti televisi nyokotan wiridan ti kitu naon kitu ngaranna ti satelit dan lain sebagainya ayeuna kuari oleng jelema gede aroleng akibat tina wiridan kos sekarang itu kos nanahonan nah iyalah fitnah zaman fitnah itu benang salah setik itu menang salah setik tah nu mantak ieu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi bakal pohara luar biasa kita faman ahabba saha jelema nu dikahayang ayu zahzah dijauhkeun tina neraka ayu khala jannah atau diasupkeun ka surga fatatihi fitnatahu maka kudu ngadatangan kana fitnahna wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir bahasana kos kitu tapi nu dimaksudna mah kieu fitnah pasti datang tapi jelema tetep bae iman ka Gusti Allah iman ka yaumil akhir lamun hayang salamet jauh tina neraka hayang salamet berarti asup ka surga ketika fitnah datang ulah milu-milu cicing bae iman ka Allah iman ka yaumil akhir tetep bae teu bisa diganggu gugat teu aya tawar menawar nya mah kitu bae eta salamet geus bae cicing waalaikumsalam ieu aya sumbangan ti atut gede teh letik letik haram gede ya maja haram main sama mobilin dan sama motor sama mobil halal aduh masya Allah Waalaikumsalam ijaya ya itu jati itu bukan sebenarnya 500 haram bedakan haram 500.000 haram aing mah geus moal tanggung jawabna di akhirat hese minggu harap dikiriman nih berarti 5 juta haram tanggung jawabna hese ayo lah bong nanda daletik soran haram minggu harap dikiriman seperti 20 juta haram iki mana jadi 50 halal budak 50 mah kebeli apaan sakan urut-urut bae mah halal tamah lamun 50 juta deui bae pidato ya kiriman dulur atuh naon hesena sapira milih atut da kula laki kitu ku bikang kitu atuh masalah aja dipimpin ku saha bakal kitu-kitu keme geus bandingan atut bae teruskeun eta 10 juta kenceng sorana eta 10 juta kenceng jasa ke 5 juta mancang pati kenceng tapi kalau 10 juta kenceng 100 juta gitu 100 juta kencengnya mun 1 miliar mah asana pegata urat pegata asana 1 miliar mah eta tolol jasa kuari kiai teh lepas dari kalah dan menang lepas dari begitu atau tidak begitu haram tina jihad milih awewe lagi geus haram tapi ieu kajen ke masyarakat mah bodoh ieu kiai nu nyaho hukum tolol lagi tama ibnu tolol wa ibnu goblok gama tuh di Indonesia bae pan di Indonesia Tangerang geus loba jasa pan eta ieu mah lepas dari kumaha pelaksanaan sama atau tidak sama eta teh geus haram milih na haram Quran ar-rijalu qawwamun 'alan nisa teman jadi pemimpin layak lalkong tidak bisa diganggu gugat lamun datang pita seperti eta kemudian manehanana teger bae haram bae salamat surga tanu geus kitu lamun dek dia datang dek dibere duit hanya halal bagong sia neraka bari kurang dipresentasikan nih di Tangerang Serang yang kabupaten Pandeglang kiai nu kabeuli jeung nu teu kabeuli lobaan mana suarana lobaan nu kabeuli berarti lobaan kiai nu ka neraka cak masyarakat tadena yang mah jadi kiai bae ka neraka komo sia aduh
ya nuturkeun kiai ban kula mah cenah atuh tadi mah endek anu itu lalaki ngan kiai kula ngajak ka awewe atuh kula nuturkeun bae lah ka kiai kula mung fitnah puguh eta fitnah keur datang tolol sia ngomong pan kos bener bae ulah mung fitnah lah nuturkeun kiai bae eta fitnah teh eta kos kitu tah eta teu karasa pan kunyana tah masyaallah nah ieulah kuda-kuda jang urang supaya orang teger di zaman fitnah kuari paman ahabba ayuzahzaha minan nar sahaja lemah anu nikah hayang dijauhkeun tina neraka anin nar tina neraka durhul atau diasupkeun ka surga nah ieu mah geus hiji bae geus altatihi fitnatahu wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir fitnah pasti datang ketika fitnah datang teger jasanya iman ka Gusti Allah asal geus iman ka Gusti Allah ka yaumil akhir berarti sieun naon kitu nadahan fitnah ngajauhan berarti tina fitnah sieun iman ka Allah iman ka yaumil akhir berarti geus tidak mentolerir terhadap fitnah-fitnah kos kitu ngajauhan tina fitnah nyalamatkeun diri menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala wal ya'ti ilan nas billadhi yuhibbu ayyuta ilaihi nyana datang ka manusia mawa kekuatan diri nu sakumaha didatangkeun ka dirina pokona mah nyana kitu-kitu bae keur sorangan kitu keur babarengan jeung manusia kitu bae geus percis kos dina engke bakalna kos tengah peuting aya damat percis kos dina sirah anu bulu buuk da hideung aya hiji nyeng celing teteh naon kadang-kadang huwis bakal kadeuleu ge lamun urang teger dina agama sieun ka Gusti Allah iman ka Gusti Allah berarti sieun ngajauhan tina fitnah di tengah-tengahkeun merajalelana fitnah bakal percis kos tengah peuting aya damar kadeuleu ku sasaha sinarna percis kos tidak sirah kitu buukna hideung aya uis hiji yang celing hiji bakal kadeuleu tah kitu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah-fitnah nu bakal datang terus moal eureun-eureun fitnah teh terus bae terus ieu keur carita ala kadarna doang fitnah kabelah dieuna fitnah tina televisi fitnah tina HP fitnah tina kitu komputer dan lain sebagainya engke bakal tambah ditambah deui fitnah dan berbagai fitnah geus puguh nu tadi caritakeun kabair pakabair mah baheula mangan sakadar teu saralat doang fitnah teh tapi teu ngalawanan kanu salat kuari mah fitnah teh nya teu salat nya ngalawan kanu salat geus puguh kuari baheula mah nu mabok eueuh di lembur kuari mah mabok merajalela zina judi penghormatan terhadap kiai baheula mah nu tilok salat ge nu tilok salat aya kiai liwat keur nyetel radio di pareuman pareuman aya kiai memang pantas geus kitu teh kuari mah aya kiai tah digedekeun aju kiai na joget deh atuh mantap atuh ja kiai na ge ceramahna ge mawa keyboard henteu kumaha coba atuh ja kiai na ge ceramah mah ge joget ieu atuh di imah kiai na ge TV atuh aya 5 pan paranti nyana paranti pemajikan paranti anak paranti tamu wah ambalayangan teu jualan TV doang tak kiai fitnah jeung fitnah terus makin ka ditu makin parah terus disapirakeun bae ku kiai teh HP dianggap enteng televisi dianggap enteng memang manfaat aya tapi modorotna nu luar biasa ketika urang deuk berjuang mah butuh teh informasi silakeun tapi keur henteu mah deuk nanaonan atuh nah makin ka dieu dirasakeunana makin loba makin bahaya amburadul ka dituna sarua bae baheula seragam Sabang sampai Merauke bahwa duit bank riba bunga bank riba eueuh nu tentang kamari ieu kurang kumaha teteh di zaman bapak-bapak urang komo bapak kolot urang mah kadenge ngejelengeng keneh teh rentenir teh haram bunga bank haram Sabang sampai Merauke di Indonesia ulah nyaritakeun internasional nasional seragam kabeh mulai teh aya hiji dua halal ditukil ku kiai make jamul jawame bahwa bunga bank teh halal di jamul jawamean masyaallah ku berani teh geus teu kudu dilawan tah mah suku sia jamul jawamean goyatul usulan los leg-leg ku sia tapi urang mah geus boga anggaran kurang kumaha Fathul Muin kurang kumaha kitab kitu naon ngaranna Ihya na Minhajul Abidina jeung berbagai kitab-kitab fikih bacaan bae geus teu kudu nukil-nukil bab saralah kuari tukilan-tukilanana
sebab naon eta kos kari itu teh maksakeun kalantaran dirina aya di dinya tukil, dirinya aya di dinya di organisasi teh tukil, dirinya aya di dinya di perusahaan showroom nukil nyana. Jadi lain berbicara secara umum kumaha ieu secara umum malah aya nu ngomong kieu. Sabenerna mah eta teh riba teh tah nu diharam-haramkeun ku kiai, eta teh cenah kiaina bodoh sabenerna. Aya nu ngomong gitu lagi kiai. Tama kiaina bodoh sebenarnya mah ieu teh ieu naon ngaranna bank eta teh sebenarnya mah perusahaan kiai nu sebenarnya mah showroom tak kredit eta teh sebenarnya perusahaan kiai santri teh kudu nama usahana kos kitu teh jadi teu capek tapi untungna gede nu sabenerna mah eta teh diciptakeunna kudu ku santri mun santrinya palalinter mah eta kiai anu ngomong kos kitu mudah-mudahan panjang umur teh batur kieu teh udah banyak urung bisa tobatna, masya Allah geus kabali ngerjasa selidik horenganan kiaina anakna boga showroom atuh ai endek boga showroom mah ulah ngomong-ngomong kos gitu terus bae kan leg-leg apa ku kiai jadi orang koros mah tuh nah iya timbul ucapan-ucapan fitnah jeung fitnah keur nyatakeun fitnah tungtungna kiai jeung kiai fitnah kudu seragam dina hukum teh maksakeun diri inilah di akhir zaman bakal loba fitnah terus moal eureun-eureun fitnah teh bakal terus menerus hiji jelema nu salamet tina fitnah anu iman ka Allah jeung ka yaumil akhir hartina tetep netepan dina sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala.